bro bobogohan geus lapisan 8 tahun tah 8 tahun 8 tahun bro 8 tahun 12 mah kadienakeun bro 8 tahun nyambung deui bro nu di pick up power teh sieun aya janur matak ti ayeuna ku aing janur dibantai tah bro aslina nah nu kawin teh lain aya janur wae atuh loba nu kawin teh make janur seuk aya janur bro aslina bro aya di dinya teu papanggihan tadi papanggihan naon anjir tadi ngaliwat ke ditunya ke istana bro istana mana istana presiden ka kuburan gede teh ning astana lain istana atuh ya paranti lamun urang mawa pacar ini teh lamun aya kuburan nu lening nu bersih teh urut eta urut berpacaran kuring bro sia mawa mun teh elit pisan sia pacaran di kuburan eueuh tempat teh nu lain ya teh sopan teh kuburan teh di dieu bobogohan teh anjir teu apaleun teu apaleun naon bro lamun di makamah deket pisan kana dekap-dekapan bro asli nah dekap-dekapan kumaha lamun pacar muriding teh pasti ka urang nangkep anjir ya lamun gitu carana mah tuh gampang sia bobogohanana hareupeun mau muriding teu dihakan sia wah picilakaeun bro ya lamun picilakaeun di kuburan sih teh kumaha lamun sia kersana disangka paeder dikubur bro anu pacaran mah enah aslina teh lamun ninggalin nu poek we aya nu ngablegbeg neng itu ngablegbeg aw kena dada teh bro kena dada teh naonna nyarane nyandar oh nyandar eta cewek teh nyandar si cewek teh nyandar pan ke urang teh geuna di asun damisna bro aslina eta teh ka mana teh bener anu daekeun anjir bro aslina bro aya tiluna tah tilu nu hiji kamarenya minta diputuskeun alasanana naon cing naon jarang dikasih sayang waduh nu kahiji eta nu kadiji nu kadua anu kadua minta putus naon pacaran jeung si eta mah tara ngabeureman beuheung aduh eta teh apa bae nu mentana maka jeung dibeureman-beureum sia teh pampir aslina bro tah matak si awe anu kadua mah gawena teh lamun panggih jeung urang teh tangah we. Tangah wae. Jadi panggih teh kieu, teh kieu. Tak kitu tangah, bro. Sok atuh aing tangahna. Henteu bro nuju ieu nuju saum abdi asli. Nuju saum. Aduh. Nu katilu bro. Katilu kumaha? Nu katilu mah seuneu naon cenah pacaran jeung sia ama mus-mus urang teh tita kakesmas. Kakesmas? Kesmas teh naon? Kesmas pergi dipariksa. Puskesmas anu kesmas. Iya puskesmas. Iya eta bro. Mus-mus kesmas. Lain naon pan urang mah menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi ke pacar teh aku menyarankan non kalau mau pacaran dengan aku di KB dulu lah. Dengekeun sia sarep. Ya. Anu ngaranna bobogohan eta cansah mane berhubungan intim. Cansah teh meunang doraka. Maka jeung dosa maka jeung sia teh maka jeung di KB heula naon maksudna di KB? Bro, urang teh begitu berpacaran teh neangan lebe. Aslina neangan we sirih. Tuluy. Kawin meuli ngalas sirih tilu beungkeut we. Hau kawin di si lebe. Pansah urang kawin sirih anjir matak di eta mah kawin sirih belegug eta mah aduh aja kawin sirih teh ieu lain kawin kitu mah belegug teu balik sia mah aslina bro teh setengah mobil teh sirihna ge urang mah asli awe teh murah aslina bro dikajak karawin sirih teh aratoh lah kumaha teh aslina bisi eureuk dinya boga teh najis goblok si teh ngajak aing teh balik cuma kitu anjir mun boga sirih langsung bercengkrama anjir bercengkrama aing urang mah eta
ngabogo maneh nomor 2 euy kadikeun lah ke awilan eta yang dibeureumhan wae resep aing ulah bro eta mah matak urang mah lain siekeun teh jadi dina beungna teh perasaan urang teh aya beunyer bro nah nyorokcok we urang teh kana beungna teh udah ayam gitu goblok gitu alah hasilna bro ya bro naon ada pupuridingan punuk bro aslina puridingan kunaon teh wanya nu eta mah pangaruh mabok pupuridingan mah anjir lain pengaruh alkohol tadi urang ngaliwat ka ditu aya nu ngawuran mimine teh ngawuran naon ku keusik mur urang keur ngaliwat teh anu ngawuran ku keusik aing keusikeun sakumaha nya tilu roda mesti ting bina marga meureun tilu roda mah katuruban atuh sia lain diabur teh itu udah menang ngayak bro menang rek mengenang ngayak rek menang nawa anu ngaran keusik tilu roda loba goblok nu ngawuran mah sasangeum ngawuran sigana bager teuing eta nu ngawuranna tadina mah rek dipulung ta tilu roda teh keur mepok sepiteng bro anjir mepok sepiteng emangna sepiteng maneh kunaon ruksak lain dek dipengpetan bro loba nu buang air di situ apaan eta sepiteng mah keur kitu parantina mampet meledos pisan iya mah balik aslina bro sieun orang malanya nih jabang ngahihi sa bro ngahihi naon aslina siga manuk dengan hihihi uncuing itu goblok gitu maka jeung tapi tepati sieunnya ke orang bro aslina bro urang malah ngilu monok lah bro teu sudi aing diponokan ku sia ya kamar aing teh heureut kamar aing pan aing teh tinggal bleuk imah eta ge ngontrak kamar aing teh 2 ka 3 di ayeuna sia rek kilu we jeung aing hayang sagebruk jeung aing teh sudi najis sebra atuh kan bed tambahan atuh make bed tambahan untuk extra bed talu kitu emangna hotel di mah aing teh anjir sangsara geuning ngawa bed tambahan bae pan aing sangsara dina pelbet we kan dipipir maneh kan aya pasaran sok aya pelbetna kenal orang LWS di dinya lah tuh mah mamane we aduh bro aduh ampun aduh naon sih tiluak deuk ka itu naon tuh udah bro rasanya kunaon sia bro aslinya meringkak bulu punuk bro naon ai maneh muringkak bulu punuk teh bro aslina didinya macan ngalaman si ulin ka istana bro aslina bro aya jurig tulung banyak sih teh hei mabok jemaah aya jurig bro ayo Kang Hasan lu aya masieun keung bro aslina abong jelema mabok euy teu kontrol teh jelema mabok teh manusia wah anjir